Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngeureuh we ngeureuh. Urang ngeureuh hanca urang. Dina bagan akhlak ayeuna teh. Masih dina dosa lisan anu kedah ku urang di tebihan. Ayeuna urang cobi ngarincikeun dosa lisan anu nomor kagenep pipayun neme kasinggung sakedik. Ayeuna urang cobi rincikeun. Hasadisu alian anu kagenep nyaeta lian teh ngalaknat. Naon ari ngalaknat teh? Ari ngalaknat teh al ibad an rahmatillah, ngajauhkeun tina rahmat Allah. Jadi ngarepkeun batur jauh tina rahmat Allah. Reko ucapan, biasana ku ucapan dan namina ngalaknat mah gitu. Laknat. Lamun bahasa urang naon atunya laknat teh berarti kinten-kinten naon ibu bahasa Sundana urang ngalaknat naon tah? Nya tah gitu pataan ngalaknat bahasa agama nama gitu. Jadi ku bahasa anu maksudna mah kitu tina tujuanna teh rek ngajauhkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala teh eta jalma gitu. Rupana mah kumaha wae eta teh gitu. Pa iya ka ihdar atuh kudu jauhan ku anjeun eta ngalaknat teh. Antal ana syai'an saperkara oge ulah ku anjeun rek dilaknat. Naon wae perkara eta teh? Mimma khalaqallahu ta'ala. Sakur perkara nu ku Allah diciptakeun pokona min hayawanin, bahkan sato teu meunang ku urang dilaknat. Dicarekan, dicaci maki, dilaknat begitulah. Pada dasarna mah teu kengeng teh. Isi nurus tunjung, urang teh pagawean urang, ucing maling, nyokot, goreng asin tina wadah sangu, tina tudung saji. Pan teh bebeakan teh Bu nya. Si nurus tunjung ucing ngabong teu nyakola. Bari jeung di ieu ditenggeulan ku sapu teh geuningan. Teu keuning ngakoceakan ucing teh. Atuh dah geus jahat, Bu. Ngaranna ucing. Hiji ucing teu boga pikiran jiga urang. Anu kadua aya teu anu ngajamin kana rezekina eta ucing ti manusia gitu. Jadi lamun sakali mangsa heueuh maling heueuh nya atuh. Anggap we ieu mah pelajaran ka urang, meureun urang teh kurang barang bere on gitu. Atuh da pikakeheuleuan ucingna, heuh ngaranna ge ucing, rek dikumahakeun deui atuh. Rek dikumahakeun deui da ngaranna ge ucing. Ucing teu boga guru, teu boga dulur keur tatanya, teu pernah ngaji, nyerek dikumahakeun deui atuh. Daripada ayeuna urang ngotoran bibir urang, ngotoran lisan urang gitu ku bahasa-bahasa nu teu bener, ngalaknat anu mata kadituna nimbulkeun kana kotorna hate, geus mending balem. Oh, bener urang teh kurang barang bere mata kieu oge gitu. Heulah niatan we sedekah ka ucing. Jadi kitu sedekahna jadi eta teh. Bujang-bujang ka ucing nu puguh katingali ngagegelna. Urang ngawurkeun sangu kalayan niat supaya didahar ku sireum saumpamina. Didahar ku naon kitu. Bari jeung urang teu ningali harita, teu katingali kitu di daharna iraha. Eta teh janten sedekah. Janten sedekah. Lamun tos teu aya deui jalan keur ngamanfaatkeunana gitu. Sangu sesa gitu. Lung ka lauk gitu. Sedekah. Niatkeun dina hate sedekah da eta ge makhluk Allah anu sami boga hak rezeki. Sekali-kali urang jadi jalan rezekina. Pan urang mah rasana teh rasa teu dosa we kitu teh. Rasa teu dosa we pokona mah. Ucing naon deui domba, soang.
Ada sewang teh sok non ngalodok tah. Pan bebeakan tuh gitu. Diudag, dicangcang, ditajongan. Tidak berperi kehewanan jalma teh. Sama dokna teh aya adab-adaban gitunya. Ka sato kuduna kumaha gitu. Sami makhluk Allah. Bari jeung lain pilihan orang hayang jadi manusia teh apana? Ke Allah nu parantos milih orang. Hal anu mungkin dibalikeun kedudukanana. Urang jadi ucing, ucing jadi urang. Gitu. Urang jadi ento jadi soang, soang jadi urang. Pan perkara anu teu mustahil gitu. Nah, jadi kam makhluk Allah. Setiap makhluk Allah tekenging di laknat. Auto amin atau tuangeun tanda Bu. Tuangeun jiga nu teu sapiranya. Bubur teh menit teungeunah kieu. Tah di gitu-gitu. Nya encer gitu. Nya bumbuna cawerang kieu. Ni teungeunah kieu. Berjeng di dahar we teh kumaha teh. Sangut teh meuni heuras kieu meuni bear gitu. Eta teh termasuk kana alian. Termasuk kana mencela atau napi ngalaanat ka makhluk Allah salian ti manusia. Itu pan ieu teh tara karasa ke urang. Surabi teh meuni tutung. Wah gitu. Jujurna gitu. Surabi teh meuni tutung kieu. Tarik teuing meureun ieu na sulona. Gitu. Gitu. Terus ieu dahareun aya buukan segala. Lain teh mah kumaha we rupana mah rupa nyawadnya cina mah gitu. Daripada urang motoran lisan urang ku bahasa-bahasa nu teu sae, mending keneh jempe. Lamun eudeg ge cukup di nu hate lah lamun aya perasaan gitu teh mah gitu. Di nu hate, di nu mah. Mending keneh dijadikeun bahan ke urang introspeksi. Oh, berenang mata kieu oge ya. Cekap kitu gitu. Tuangeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun tara nyaci kana tuangeun. Rasulullah mah upami hoyong kana barang tuang, tuang we. Upami teresep tara nyaci. Malihan kudu langkung ti kitu nu namina tuangeun naon wae anu ku urang dituang. Malihan eta teh sabenerna mah kan gaduh respon anu sae kitu tina ucapan-ucapan manusia teh. Lamun aya tuangeun ku urang dipuji di alam eta teh matak sae gitu. Matak ngadoa heula teh sateu acan ngaleueut ngadoa heula minimal ku bismillah. Sateu acan tuang ngadoa heula minimal ku bismillah. Lamun di bismillahan tuangeun teh eta teh bakal nimbulkeun kana respon anu sae gitu. Jadi bakal aya langkungna mere kasayan ka urang teh eta tuangeun teh daripada anu dicawad, anu kurang dicaci. Aya sangu anu bear, lah meuni bear kieu meuni nyeri neureuy sangu teh. Gitu. Gentos we bahasana, duh ieu sangu bear. Salah sawios kakawasaan Allah nyiptakeun sangu rupi-rupi. Aya anu bear, aya anu bieu, kadituna aya anu panjang, aya anu baruleud. Sangu nu kieu mah cocokna dijadikeun nasi goreng. Geus orangnya nasi goreng gitu. Daripada dicawad, disaji. Kadang sok sering kalepasan perkara anu kieu teh pan. Padahal ieu teh kalebetkeun kana dosa lisan. Jadi orang teh dipuji heula gitu. Mentuang buah, oh iya buah teh meuni sae kieu kekawasaan Allah anu maha kawasa sagala rupina nyiptakeun ieu makhluk buah. Meuni amu cuy kieu beureumna teh kitu, meuni pikawaaseun gitu. Tah maka si buah teh cenah bakal sae gitu. Langkung sae masihan barokah. Maksudna teh naon jadi masihan kasayan gitunya. Gitu. Ka urang teh jadi bakal sae kana patuangan teh daripada dicaci.
Aya deui zaman ayeuna bentuk nganisbatkeun perkara-perkara anu goreng kana tuangeun, ari dicaci mah henteu teh Bu. Ngan pedah bentukna teh nganisbatkeun eta tuangeun kana perkara anu kirang sae. Biasana ngangaranan, nganamian tuangeun ku bahasa-bahasa anu teu sae, kirang sae bulah. Tanpa disadari. Aya naon? Tah seblak setan. Saking kuladan. Kerupuk iblis saumpamina gitu nya. Atawa aya rujak saking kuladana diaranan rujak jahanam saumpamana gitu. Tahu pocong. Tak ieu teh nganisbatkeun memang punya naon ieu teh hal anu sepintas mah jiga anu enteng. Tapi ieu nganisbatkeun kana perkara anu kirang pas we gitu. Tuangan teh perkara anu mulia, maksud mulia teh perkara anu bakal dituang ku urang gitu. Anu kadahana sae gitu. Kada sae sagala rupina. Cenah tuh supaya naon supaya viral gitu. Supaya batur teh penasaran cenah. Lamun kitu nama sih. Tapi da masih keneh aya cara anu langkung sae lah gitu. Langkung sae. Tuh di ditu di Cimanggung aya baso astagfirullah. Aya baso astagfirullah cenah Bu. Eta cenah kumaha? Sae nama teu kenging nganggo bahasa nu kitu teh Bu. Astagfirullah mah tuh kalimah anu mulia. Kalimah dikir paragi urang nyuwunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna dinisbatkeun kana tuangeun baso gitu. Da abdi mah teu ridho gitu secara pribadi. Kalimah dikir aya nami Allah di dinya rek dinisbatkeun kana baso kana dahareun nu kitu. Langkung bijak we lah gitu. Masih seueur keneh bahasa lah anu sae, anu pas gitu. Naon itu hayang viral malah seueur atuh naon bahasona. Masih rada mending tah mah. Gitu. Bisa karena basona hayang anu panas, beda basona saking kuladana, terus ditinggal di jerona teh aya cabean, aya samelan, atuh aranan baso galunggung sugan mah gitu. Baso galunggung meletus gitu. Tah ieu teh perkara-perkara anu teu karaos gitu. Anu saya nama gitulah urang mah teu yang pipileueun. Pada ngandambal keripik lada, ulah jadi tiba-tiba diaranan keripik setan, di big setan, saking kuladaan. Teu layak we gitu. Mending keneh ku perkara anu seueur lah. Nami-nami anu sae seueur. Gitu. Seueur gitu. Kopi keripik lada pisan gitu. Nah, di level-level atau kumaha lah gitu. Intina mah urang hindarkeun lah perkara-perkara anu kirang pas gitu nya. Sanes patempatanana atuh da gitu. Jadi itu di Cimasuk aya es kelapa muda ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sok ningal tara ngalangkung ka ditu. Anu sisi jalan. Eta teh maksana anjeunna kumaha gitu nya. Ari nu langkung aman mah da tetep sih. Mending kana urang ngabersihkeun tina ieu. Anu langkung sae na mah. Gitu. Oh gitu. Ya masih rada mending rada sae lah gitu. Asal leres gitu. Non asmas anjeunna teh nganisbatkeun Ahlussunnah wal Jamaah teh tina naonna gitu. Nah memang anjeunna teh hayang gaduh cita-cita gitu teh. Hayang Ahlussunnah wal Jamaah sangkan jadi doa nya upami kitu mah masih keneh ditolerir lah. Mangga. Heeh gitu. Oh gitu. Gitu. Nu penting mah ulah nama sekadar nama tapi teu aya maksud anu sae gitu. Nah, gitu saya. Mohon gitu saya. Mohon gitu. Baso eta nu dipayun teh naon? Baso nu enggal teh. Nu payunan polsek teh naon teh. Gitu. Gitu. Jadi eta mah
lebih baik sih memang iya digantos. Tapi kalau memang supaya memang teu aya ieu nganggapna mudah-mudahan jadi doa gitu. Anjeunna pageuh dina sunnah wal jamaah nya mudah-mudahan we gitu. Masih kena ditolerir upami kitu mah gitu. Gitu. Sabab masih mending nanti sabab saya gitu bahasana. Ngan ieu malah mun goreng tadi teh. Maka eta mah jelas teh kayaknya gitu. Tuangeun. Teras naon deui awi insanin. Manusia jelas manusia mah. Tuangeun oge sato teu kengeng gitu dicela gitu. Komo manusia gitu. Tina sisi naonna manusia teu kengeng. Tina rupana teu kengeng. Kajaba engke aya tina sisi nu dimenangkeun teh lamun aya jalma anu kafir tina kakafiranana lain tina fisik jalmana gitu. Mohon gitu. Tapi eta ge kudu dina jalan umum gitu. Maksudna teh dina bahasa anu umum ulah dihususkeun ka eta ka manehanana. Nah ka aya rincinana di payun atau gitu. Gitu. Tah, mana? Wala taqta bisadati ka ala ahadin. Maka anjeun teu bisa mastikeun ku persaksian anjeun ku bahasa anjeun teh gitu. Ka jalma-jalma anu iman min ahlil kiblat bisyirikin. Teu bisa jalma anu kuna ku ucapan anjeun jalma anu mukmin terus dipatok jadi non dihina, diponis gitu tah. Jadi jalma syirik, dasar si musyrik ya, si eta mah musyrik. Wah, si eta mah kafir, wah jalma munafik cenah kitu. Heuk ditujukeun teh ka jalma muslim teh. Nu iman teh. Tah teu tiasa, Bu. Kalebetkeun kana dosa lisan, alian. Naon sababna? Atuh da nu geus jelas-jelas manehanana mukmin gitu, iman keneh, Islam keneh, najan sok ngalakukeun dosa keneh. Jadi kieu Bu dina patekadan ahli sunnah wal jamaah teh, jalma sanajan ngalakukeun dosa anu gede ka bina-bina, ieu teh can kalebetkeun manehanana kaluar tina kaislaman. Sanajan dosana dosa ageung, lamun manehanana henteu murtad. Beda antara murtad sareng jalma ngalakukeun dosa ageung. Dosa ageung teh saperti kumaha? Ngabunuh. Terus naon deui? Sapertikeun jinah. Bahkan sanajan jinana jina muhson. Atawa manehanana judi, purah judi, minum-minuman keras, geus kacanduan. Tapi lamun manehanana masih keneh boga keimanan, cirina boga keimanan teh manehanana da lahir tina rahim muslim muslimat. Can pernah kadengekeun manehanana kaluar tina Islam. Canajan kitu, manehanana masih Islam, masih mukmin. Gitu. Masih keneh aya hak di dinya Allah Subhanahu wa taala keur ngahampura kana dosa-dosana. Ku urang teu bisa dijejeleh, disebutkeun si kafir, si musyrik. Da dosa anu gede mah teu matak ngaluarkeun tina kaislaman, ngan pedah dosana memang badag. Lamun patekadan namina teh aya kelompok Khawarij namina teh. Kelompok Khawarij ta ieu sanes ahli sunnah wal jamaah. Anu di antara patekadana teh jalma anu ngalakukeun dosa badag geus kafir ceuk manehna mah. Jalma anu teu salat kafir ceuk manehna. Jalma anu minum-minuman keras kafir ceuk Khawarij. Jalma anu jinah kafir ceuk Khawarij. Kulantaran kafir bahkan ceuk manehanana mah darahna halal dikocorkeun. Tak urang mah henteu kitu ahli sunnah wal jamaah mah. Jadi jalma rek sakumaha gede dosana ka bina-bina sagala dosa gede, lamun manehanana masih keneh boga keimanan tetep dihargaan. Sa anu apal di akhir hayatna manehanana rek tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ngaran-ngaran tobat di mana geus terucap sanajan di akhir hayat, sanajan nyawa tos aya dina patuangan di dieu Bu. Lamun kaucapkeun kalimat tobat, gede harapan di dinya Allah Subhanahu wa taala nukeurkeun kana kasalahanna teh ditukeurkeun ku beratna ucapan kalimah thayyibah teh. Jadi tadi DJ kedah hati-hati ulah gampil memponis, gampil menakar karena
keimanan batur. Wah, kafir eta mah. Musyrik gitu. Komo ka orang rencakalong bu, orang rencakalong masalahna ge muslim gitu. Ulah gampil nyebutkeun musyrik. Ulah gampil nyebutkeun kafir komo gitu. Ari musyrik mah tuh da dosa anu moal dihampura ku Allah teh dosa anu kabina-bina ageungna. Gitu. Oke bakal aya keterangan saumpamina jalma memponis batur gitu. Maka eta teh lamun kabuktian gitu. Eta kabuktian tuduhanana maka manehanana sarua jeung dituduhna. Lamun teu kabuktian maka tuduhanna teh bakal balik ka manehna. Sapertikeun kitu. No. Walau kafirun ka kulika Zaidun la anahullahu wa yahudiyun. Aya bahasa kieu, Bu. Lamun saumpamana aya ucapan kieu. Hei, Mang Jaid, Allah sing ngalaknat maneh. Aya jalma ngaranna Jaid, heug ku saorang jalma muslim teh di ieu disebutkeun di laknat. Hei Jaid, hei Nurus Tunjung Jaid. Mudah-mudahan Allah ngalaknat di dinya. Gitu. Sanajan eta jalma teh Yahudi. Si Jaid teh sanajan Yahudi. Sanajan Yahudi beda keyakinan jeung urang gitu. Sanajan Yahudi. Lamun ada kumaha heuda masalahna mah itu penting-penting ting mah ulah we gitu. Teu kudu kitu sanajan ka jalma anu beda. Jadi nu namina ngalaknat bujeng-bujeng ka jalma anu muslim sarua kanu beda agama ge lamun ka personal ka perorangan teu bisa. Kajaba kana ka kasasatanana. Gitu. Sakeunana lamun sebutkeun kieu, "Hei, Jaid, si Jaid teh teh Yahudi, mudah-mudahan maneh dilaknat ku Allah." Tapi lamun ku bahasa kieu, mudah-mudahan Allah ngalaknat kana kasasatan orang Yahudi. Henteu khusus ka Jaid dah. Tadi teh eta mah tiasa. Ngan lamun langsung diususkeun gitu, ieu teh tiasa. Gitu atuh. Naon sababna bahaya gitu teh. Lianahu rubama yuslimu payamutu muqriban ingdallah. Sabab gaduh harapan teh ya mungkin di akhir hayat manehana bisa tobat ka Allah, pindah kana keyakinan anu bener gitu. Adapun anu dimenangkeun ngalaknat nu dimenangkeun teh nyaeta ka qaulihi la'anallahu zalimin. Jadi ku bahasa-bahasa anu umum mudah-mudahan Allah ngalaknat ka jalma-jalma anu dolim. Sakumaha bahasa Al-Qur'an gitu. Allah ngalaknat ka jalma-jalma kafir. Allah ngalaknat ka orang-orang Yahudi. Allah ngalaknat ka orang-orang Nasrani. Henteu ditujukeun ka jalma secara personal. Gitu. Ayeuna beulih teu percaya ulah waka secara dampak lebih luasna. Di urang we lamun aya jalma anu beda keyakinan ke urang heug langsung dikitukeun. Kumaha kinten-kinten jadina bakal jadi papaseaan. Orang kafir seumpamana ka dieu heug ngaranna teh Chris John seumpamana gitu. Hey Chris John, Allah ngalaknat ka maneh. Oh. Atawa aya orang non muslim sakeuna ka dieu heug ngaranna teh Ahok. Heug di dieu teh langsung, "Hey Ahok, Allah ngalaknat sia ka maneh." Naon teu bakal terjadi. Wah, bakal kitu. Senada manehanna geus ngahina ka agama Islam. Geus ngahina ka agama Islam lamun dek ngalaknat cekap ku bahasa anu umum teh ya ulah ka personalna. Barina ge da urang teu ngalaknat oge da moal rugi itu. Da moal rugi. Sabab lain kewajiban kudu ngalaknat jalma-jalma anu kafir mah. Gitu. Jadi engke di akhirat bekieu annaka yaumal kiamati la yuqallu laka lima lam ta'lam fulanan. Engke di akhirat moal ditanya, naha maneh teu ngalaknat si itu? Naha maneh teu ngalaknat orang Yahudi? Naha maneh teu ngalaknat orang-orang Nasrani? Bahkan moal ditaros engke di akhirat teh nah maneh teu ngalaknat setan, moal ditaros kitu. Sanajan setan makhluk anu pantes pisan jeung kuduna dilaknat.
Sanajan orang saumur hirup di dunia ieu henteu pernah ngalaknat setan, Allah moal naroskeun kitu. Nah maneh di alam dunia teu ngalaknat setan, moal ditaroskeun kitu. Tapi justru anu bakal ditaroskeun teh gitu. Nu bakal ditaroskeun teh nyaeta nah anjeun bet ngalaknat kasih eta. Nah, kitu nu bakal ditaroskeun. Lain anjeun nah teu ngalaknat. Eta dosa-dosa lisan. Gitu. Dosa lisan. Jadi orang ulah nakar, ulah rek ngira-ngira jeung matok memponis kana kadar keimanan, keislaman, kakafiran, kana munafikan hiji jalma. Paina dzalika amrun so'bun, perkara anu hese eta teh cenah. Tama cukup urusan Allah jeung manehanana. Urang ulah sok pipilueun gitu. Kejeng ngorehan kana eusi hate batur gitu. Painal mutni ala saruiri wallah. Sabab anu apal kana rahasia naon anu aya dina jero hate masing-masing jalma eta teh ngan Allah Subhanahu wa taala. Urang teu bisa ningali secara dohir gitu. Terus diponis ke urang. Lamun cor dina lagu Haji Roma Irama mah lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya geuningan Bu. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya gitu kan ya. Cek Bang Haji mah cek soneta. Setiap jalma beda-beda eusina. Urang teu apal kumaha jero-jerona teh gitu. Nu aman mah matak heueuh jempe tong seueur teuing nyarios. Eta akhlak anu pangsaena. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi ngadawuhkeun kieu. Ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri ta ila ba'a bihi ahaduhuma. Tepati-pati hiji jalma anu nyaksian anu bersaksi mempersaksikeun ngaku atawa memponis teh ka hiji jalma kana kakupuranana dasar maneh si kafir sia. Itu. Tuh udah si itu mah kafir, tuh si itu mah musyrik, tuh si itu mah ahli bid'ah. Ketik-ketik bid'ah, ketik-ketik bid'ah. Ila ba'a bihi ahaduhuma itu. Kajaba bakal leungit ti salah saurang eta tuduhan teh. Gitu. Ingkana kafiron bahwa kama lamun jalma anu dituduhna teh bener kafir, maka jalma anu ngomongkeunana anu memponisna sarua ngiluan kafir teh. Ya jalma ngalewat boga sangkaan. Pedah pernah anu heug disebutkeun. Tuh si kafir ka urang muslim. Atawa saha nu urang samar-samar teu pati wauh gitu, teu wauh teuing gitu. Tuh si kafir. Lamun manehanana bener kafir, nu urang disebut kafir. Maka anu ngucapkeun nu memponis kafir babarengan dina kakafiranana. Tuh musyrik. Tah nu nyebut musyrik teh babarengan dina kamusyrikanana lamun bener nu diomongkeun teh jalma teh musyrik. Tuh si itu ahli bid'ah. Lamun bener si itu nu diomongkeun ahli bid'ah, nu ngomongna teh babarengan dina kabid'ahanana. Tapi lamun henteu terbukti, kumaha lamun henteu terbukti? Lamun henteu terbukti mah fa ilam yakun kafiron faqad kafara bitakfirihi iyahu. Lamun teu kabuktian maka tuduhan eta teh bakal balik kanu ngomongna. Manehanana justru anu jadi kafir ku ngapirkeunana. Jalma nu geus puguh muslim terus disangka kafir, diponis kafir, disebut kafir, maka justru tuduhan teh bakal balik kanu ngomongna. Sabab manehanana geus coba-coba rek ngapirkeun batur nu geus puguh-puguh teu kafir. Itu si munafik. Lamun terbukti manehanana munafik, manehanana nu ngomong babarengan dina kamunafikan. Lamun nu diomongkeunana bukan orang munafik, oh berarti tuduhan eta balik kanu ngomongna. Sabab rek coba-coba ngamunafikeun ka jalma anu sabenerna henteu munafik. Nu mawi lisan seueur dosa teh dina lisan teh. Seueur pisan doa. Dik deui hal yajidul anu yajid di annahu qatalal Husain.
Lamun aya patarosan naha meunang henteu ngalaknat Yazid anu tos ngabunuh Husain. Ari Yazid teh Yazid itu di zaman Khalifah Husain, Husain putrana Sayyidina Ali. Tah aya khalifah namina teh Yazid nya, Yazid. Yazid teh putrana Muawiyah. Inti nama ieu teh memang sahabat Nabi, non putra-putri sahabat Nabi, tapi memang benten paham gitu. Nah, perebutan kekuasaan karena ya wallahu alam lah dina kisah memang tidak boleh acan non rinci gitunya ayeuna meninggalna ngan dina sejarah Husain putrana Ali bin Abi Thalib anu dina kisah diuningakeun maotna teh pan di Karbala dibantai teh ya tah di nu ngabantaina teh tentara Yazid gitu. Anu dina kisah Husain teh mastakana dipotong terus disepak dijadikeun sepak bola gitu ya. Tragedi Karbala teh ya. Anu ku orang-orang Syiah mah orang-orang anu gaduh fanatisme tinggi ka Sayyidina Ali. Syiah teh ya diperingati tragedi Karbala teh ya 10 Asyura. Maranehana teh geuningan nyiksa sorangan sabab cenah berkabung urang teh ngilu nyambungkan nyeri ka Sayyidina Husain teh ning maranehana teh wah narepakan beungut pikeun ka bareureum narepakan awak bahkan aya nu teu kagawa ku surulit dikitu-kitu kana tonggongna dikitu-kitu kana tarangna pikeun ka budak leutik diwarah kitu banjir eta teh said teh getih teh said tiap 10 Asyura teh gitu ceueuna kitu teh tah eta sadayana teh sesat eta mah kitu tah petarosan nu jadi masalah kumaha cenah lamun ayeuna ngalaknat Yazid teh saha tah Yazid teh anu gaduh pasukan anu baheula nyerang ka Husain teh ya kumaha lamun dikaitkeun sareng hukum ieu hukum nyawad tetep gitu lamun teu katingali langsung da lain Yazid anu ayeuna teh Bu anu nyerangna teh tapi anak buahna gitu kumaha atuh maka didinya para ulama teu aya anu masihan katerangan oh berarti kumaha masih keneh teu meunang we gitu sabab masih keneh muslim si Yazid teh gitu tah ieu para ibu sadayana nambe sapalihnya tina non li'nan ngalakna teh ya bujeng-bujeng ka jalma katuangeun ka makhluk Allah nu sanes urang kedah tiasa ngajagi geuningan gitu. Nah, gitu tinggal kurang di emot-emot dina kehidupan sadidinten orang. Orang ngawitan we gitu di kirangan gitu loh gitu. Gitu. Pelan nah. Tujukeun ka Mbah Anu eta kumaha Eta eta teh tetep